Duh, kebenaran ku tang warung euy, keur nyalse. Curhat ah. Ah, Naon gitu? benernya nya kadung mah paneuri dengan ah. Asli gitu eta mah kaduhung lagi pisan anjing. Kela can nyarita ah. Benernya nya mun baheula ngadengikeun omongan kolot cigana moal kieu ah. Emang kolot maneh baheula ngomong naon gitu? Heuh teu hafal ah, teu didengekeun. Ya cek aing ge aya lieuran anjing. Aduh. Tah, ayeuna mah dangukeun sapunya erek nutup heula. Lieur. Angger ah, teu kadangu. Haruh hampura we heuh. Urang kurang bersyukur. Patak aya nama euy kapikiran ruh. Pusing aing teh we. Dahar di imah ngarungsing. Jeung daging sapi bosan. Jeung daging hayam bosan. Jeung sangu gupuguh mah sangu genep poe sakali anger we bosan. Komo sayur-sayuran mah wortel kali itu geus teu asup ka urang mah. Aneh aing matak ngarungsing di imah ge ka dieu ge matak ku lamperan ku maneh di aing ngabaleng maneh milu ngabaleng lieur kan. Kepikiran naon dari mana gitu? Kepikiran tuh kumaha mun Gusti Allah hitungan tuh Hitungan kumaha dari mana? kepikiran kabayang tuh mun sakali napas ku Gusti Allah titah mayar. Kita mayar kumaha dari mana? Sok ru bayangkeun ku maneh usaha keur kieu dokter teh malaikat titah mayar kumaha dah. Nya dibayar we, ngan mun teu kabayar wayahna we uwi. Wih ka mana sia? Ya ka dieu urang bejaan uwihna ka alam kubur. Bae nu seueur sugan mah. Rek kunaonnya ieu hararudang ge jeung karara di. Naon deui maneh? Parah gua kieu. Cara ke beteng ya. Paur anjing. Bisa. Har. Sugan eta maneh. Pokoknya saya emot abi masumping ke dia dengan berbagai macam rasa. Oh, eta mah mahong pedal pop atuh. Oh, nila. Acis. Bahaya ieu mah anjing kebenaran sakit. Git, tadi git. Tolongan git. Ayo nona. Aduh, ieu mah euy. Orang anak kasih ya mah cing, lawan ku orai. Punten Kang eta mah domba. Anjing. Kira burung anjing bening nutup parut.